Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantar. Dina gelaran dongeng Sunda. Nganggakeun hidangan carpon Japati Pateh Jangjang. Wilujeng ngadangikeun. Karmila karek pisan kaluar ti rohang mesin ATM. Basa awakna meh paadu jeung waruga sembada di hareupeunna. Manehna ruas nataku meh-mehan biwirna ngoceh mun teu kaburu rikat katungkup kudua dampal leungeunna sorangan. Teu salah tetenjoanan nu meh paadu teh tayalian Peri di Mantara. Lalaki sembada nu di baju seragam tentara sakedapan mata simeuteut. Karuas nu dumadakan ngubeng diri teu eleh ti wanoja hareupeunana. Tapi sanggeus karuasna leuleuh teu lila biwir Peri ulas imut. Sorot panonna robah katara pohara bunga sanggeus nyaho yen eta wanoja teh tetela tangtungan nu kungsi dalit tur raket jeung manehna. Karmila ceuk Peri bari neuteut antep pamun teu Karmila meh teu percaya. Kedal sorak Karmila. Luk Karmila tungkul nutup tehel moal pangbalanjaan. Dumadakan ngarasa kaduhung beut nyokot duit ka ATM di dinya. Kapan loba keneh ATM sumebar di sabudeureun wewengkon. Beut dumadakan hayang kadinya. Teu aya niat bari balanja deui. Urusanana ngan sarupa. Rek nyokot duit eta we. Mun seuk teu kadinya tantu moal amprok jonghok jeung lalaki nu harita neuteuk lelep pinuh kagumbiraan. Kumaha damang mil? Peri ngasongkeun dampal leungit satengah maksa ngajak sasalaman. Sikep hare-harena Karmila teu dijadikeun katubeunah. Nu dirasakeun Peri pohara bunga bisa paamprok jonghok jeung Karmila. Niat Peri rek meuli calana jin jeung sababaraha hiji kameja. Peri indit nyorangan taya batur. Teu sangka sacongo buuk bakal papanggihan. Peri teu nyaho. Karmila nganjrek di kota nu sarua jeung kota manehna ayeuna dines. Sabab ti heula mah di kota sejen. Kota di mana Peri ge dines di ditu. Tembal Karmila pondok. Setengah pola
mah perja jantung nu meh tereureuk keketugan. Laju micen beungeut maledogkeun teutepan kana lahan parkiran nu lega. Burit nu mimiti liuh, loba jalma nu ngajugjug eta moal pangbalanjaan. Jawaban Pondok Karmila minangka teu miharep aya wangkongan satuluyna. Tapi Peri sabalikna, manehna ngarasa meunang lolongkrang hayang ngawangkong lila. Sababaraha kali Karmila ngeceskeun yen dirina keriweuh tur kudu buru-buru indit. Tapi Peri ngolo kawas ka budak leutik malah meredih pisan. Tos 6 tahun urang teu patepang Mil boa langkungnya, urang ge teu kantos silih iberan deui. Ceuk Peri leuleuy naker bari teu lesot neuteuk pameunteuk Karmila. Sakapeung teutepan pindah kana buuk Karmila nu semetak-tak, hideng meles tur semu galis. Pakean Karmila nu payus modis pisan, pulasna beureum getih, pulas ka memet Karmila. Ti mangsa rumaja Karmila resep eta pulas. Peri ge remen nempo Karmila make baju pulas kitu saban patepung. Tapi eta baheula 6 tahun katukang, basa dua nana masih remen patepung lawung nyacapkeun ka sono. Nu kaimeutan ku Peri taya nu robah tina waruga tur penampilan Karmila. Wanoja nu angger katemong geulis saperti 6 tahun katukang. Kagelisan nu kungsi ngalantarankeun Peri nepi ka kapeng-peongan. Muhun tos 6 tahun urang teu silih iberan, tapi langkung leres nama anjeun nu teu ngiberan. Sabab harita anjeun dak sakala ngahiang leungit tea raratan. Janten Mila bade ngiberan ka mana, sedangkan Mila masih di tempat nu harita basa anjeun ninggalkeun. Janten sanesna mah moal sesah saupami anjeun bade ngiberan, tapi saupami anjeun aya niat sae, tapi pan teu aya itikat. Karmila ngajentrekeun semu nyindir. Tapi sakabeh ungkarangan bisa kateureuy jero hate. Teu kedal saeutik ge tina bibirna nu leuwih milih balem. Karmila sadar Peri loba neuteuk, tapi Karmila teu sudi males teutepan eta lalaki, komo kudu paadu teuteub. Matakna Karmila milih leuwih hade micen beungeut ka tempat parkir, atawa ka jalma-jalma nu anyar datang nu ngajugjug mall, atawa kana motor jeung mobil nu datang jeung miang. Kana naon we nu penting lain ka lalaki nu masih nangtung hareupeunana. Mun wasa mah hayang ngusir, sina nyingkah jauh, ulah wani deket-deket. Tapi deui rumasa teu wasa. Dirina lain wanoja nu biasa ngendalkeun kekecapan kasar ka batur. Sanajan kalalaki nu kungsi nguciwakeun, nu kungsi teu birosea, basa dirina nganti-nganti tayah kapastian. Kumaha Mil? Peri miharep pisan Mil.
Ceuk Peri teteupanana robah bikarunyangan. Karmila ngarenghap jero, laju leungeun kencana menerkeun buukna nu semu apung-apungan katebak angin burik. Duaan masih narangtung di tempat nu angger. Jalma-jalma lalar liwat kagigir kenca katuhu. Duaan masih pahareup-hareup tapi teu paadu teuteuk sabab Karmila nu nyingkahan paneuteub Peri. Kumaha naonna? Tanya Karmila katara teu hayang malire. Urang milari tempat nu raoseun rineh supados urang tiasa jongjon ngawangkong. Ceuk Peri. Karmila ngarasa wegah ngaladena. Salira teu sono ka Peri mil. Sora Peri ngahalonan semu ngageter leuwih mangrupa harewos. Panon Karmila ngareret meueusan tapi teu lila. Laju dibaidokeun deui jauh ka hareup sanggeus awakna robah usik sangkan nyangigir. Lalaki di gigireunana memang kungsi nguciwakeun hirupna. Tapi Karmila ge teu bisa mungkin yen Peri teh tantungan nu kungsi mere harti dina hirupna. Teu bisa disingkahan dumadakan nyulusup rasa tetiga. Nahajan kumaha oge Peri teh lalaki nu kungsi dipicinta. Karmila kudu mere lolongkrang. Maksudna lolongkrang ngawangkong rada laluasa. Itung-itung we silaturahmi antara dua jalma nu kungsi silih pikawanoh dina mangsa katukang. Antukna sirah Karmila unggeuh lalaunan laju sapuk milu kana mobil Peri. Teu lila lalampahan dina jero mobil sabab Peri milih alur nu teu macet. Reg mobil eureun hareupeun hiji kape nu leutik tapi geunaheun. Aya tangkal jangkung di luar teu pati loba jalma deui. Karmila yakin moal aya jalma nu mikawanoh dirina. Sikep Peri saperti masih mibanda Karmila cara baheula. Sedangkeun Karmila mah angger jaga jarak, teu mere lolongkrang atawa nembongkeun dirina kungsi dalit jeung Peri. Malah bibir Karmila lir nu ngahaja dikunci. Imutna nu biasana diobral ka batur, pangpangna kalangganan di butik nu dikokolakeunana harita mah mahal kacida. Padahal imut teh basa nu panghadena pikeun nirut nu meuli. Baheula Peri kataji ku imut Karmila, imut nu kareueut. Perbawa sikep Karmila nu andalebi tur kekecapan nu hade basa mampu ngalantarankeun Peri kabungkulna. Mila, hapunten Peri nya Mil. Ceuk Peri. Katara kaduhung nu lain meumeueusan tina sorot panonna. Karmila ngawani-wani males teutepan eta panon. Teu mampu disingkahan aya gumeleter tina jero hatena banget ku endah. Tapi manehna mung kaseret kana katineung lawas. Waktu genep tahun lain waktu sakedeui
keur mopohokeun diri Peri. Tapi oge lain waktu nu lila pikeun bisa nyingkahkeun ka langkang Peri. Episode tina kajadian demi kajadian mangsa katukang nu sakapeung ngabalokarkeun dirina teu tibra sare remen ngalamun kamalinaan dina panjangna peuting. Salira teu kersa ngahapunten Peri. Cek Peri, sorat panona ikamelaseun ngabandungan sikep Karmila nu hare-hare bangun teu hayang malire. Ti mangsa masih rerejeungan. Sok ngaperikeun, sok ngamilakeun. Teu kawatesan ku umur Karmila nu jauh leuwih kolot. Saupami Ratna saupami Mila teu ngahapunten, tangtos Mila moal kersa diajak ka dieu. Karmila ngeceskeun cara nyaritana teu ngawirahma semu tatag. Laju leungeuna tok kana gelas jangkung luhur meja kape. Inuman ngageleser ngaliwatan ti korona nu samemehna karasa garing. Seger kacida. Tapi teu ngajadikeun hatena bunga ku ayana papanggihan nu teu disangka-sangka. Biwirna nu masih lalaunan nyuruput inuman. Tapi panona dumandakan boga kakuatan kumawani neuleuman teutepan Peri. Karmila nyaho baheula Peri minangka lalaki nu bageur tur teu kungsi ngawadul. Hapunten, Mila kedah ingal langsung. Ceuk Karmila bari giwat jung nangtung sabab mireng sora telepon tina HP nu ngagoler luhur meja. Kareret hiji kontak ngagerowan. Ngolebat rupa Aliandra nu tangtuna ngajanggilak bari baeut nu teu sabar ngadago di imah. Jaba Karmila janji moal lila ini teh ukurek nyokot duit di moal nu pangdekeutna nu moal meakeun waktu. Urang teu acan ngobrol nih. Peri satekah polah nyandek. Tapi Karmila teu bisa dicandek. Telepon darurat nu maksa leuwih penting tina naon wae oge. Peri katara ngarasa hanjakal, laju menta nomor kontak Karmila. Mimiti nama Karmila berat tapi antukna dibikeun minangka etika. Nepi ka imahna bener we Aliandra kerewel dibaturan ku Nining mojang nu purah ngasuh di imah. Mojang leutik geulis teh umur 5 tahun langsung muru kana tangkepan indungna. Karmila nangkep pageuh ngusapan buuk anakna laju tuluy dilesotkeun. Budak teh ditutup imut tina luhur sirah nepi kana suku. Loba nu nyarita rupa Aliandra teu ngala ka Karmila. Irungna mancung sedengkeun irung Karmila rada depis. Panon Aliandra semu sipit sedengkeun panon Karmila cureuleuh. Kulit
budak leuwih bodas batan kulit Karmila. Karmila seri maot Aliandra teu meunang nyahoe jeung saha indungna tadi paamprok di moal pangbalanjaan nepi ka diajak ka kape di Tungtung kota Bandung. Peuting ngarayap laun Karmila guligah. Najan teu saguligah genep taun katukang, tapi justru kaguligahan nu ayeuna mah lantaran papanggihan burit tadi jeung Peri. Lamunan ti aracan jauh teu bisa dicanda kana mangsa genep taun katukang. Peri di Mantara, tentara ngora nu dines di hiji kota. Basa Karmila oge dumuk di ditu. Peri kataji ku kagelisan Karmila oge rengkak polah nepi ka wiyung-wiyune. Ti mimiti Peri apal pisan yen Karmila wanoja umur 12 tahun leuwih kolot ti manehna. Randa boga anak 2. Randa ditinggal maot ku salakina nu cilaka dina pesawat terbang. Pikeun nganapkahan 2 budakna, harita Karmila ngokolakeun butik nu lumayan payu. Karmila ngabales ka tresna Peri nu kasih. Mun Peri keur teu make pakaian dinas leuwih payus jadi aktor sinetron. Peri teu ngarasa kaduhung bogoh ka Karmila. Umur teu jadi hahalang pikeun nyulam ka asih duanana. Mira, pamajikan Peri, sikepna geus robah hare-hare sanggeus boga budak. Peri asa manggih panglompatan tina diri Karmila nu mampu ngupahan rasa kasimpe batan yang harapan pamajikan nu geus remen teu ngalaksanakeun kewajiban sebagai pamajikan. Peri hayang dihukum Karmila, tapi sebagai militer teu gampil nyerahkeun Mira. Dina hiji peuting waktu papanggihan jeung Karmila, Peri maheutkeun janji baris dihukum Karmila ku cara nikah siri. Sanggeus nyaho Karmila ngandel. Peuting harita duanana janji satia. Peri lalaki nu tara sulaya, Ratna yakin pisan. Karmila ngibaratkeun Peri japati sato nu katelah tara kungsi sulaya. Peuting harita, peuting pamungkas maranehna. Sabab isukna Peri kudu miang ka nagara Sudan pikeun ngemban tugas di Lemah Cai. Karmila tuhu kana janji duaan nganti satia. Tapi basa mireng Peri mulang, Peri taya nepungan jajauheun walimahan. Malahan nomor kontak Peri dumadakan teu aktif. Karmila nekat datang ke asrama militer. Peri teu nyampa. Peri pindah tugas ka kota Sejen miang jeung anak pamajikanana. Ceunah geus harmonis deui jeung Mira. Peri poho kana janji. Kitu wae ningahkeun Karmila. Taya anu bisa dilakukeun ku Karmila iwati sadrah kana nasib. Bongan bogoh kalalaki nu boga pamajikan nepi ka masrahkeun kahormatan. Rumasa dosa hirup kudu dilaju, najan teu gampil memeres hate nu geus kapalang ancur
alatan kakuciwa nyeri hate nu taya papadana. Kapercayaan ka Peri nu samemehna dipupusti robah jadi kaciceup nu taya bandinganana. Karmila ngarawat sorangan budak awewe buah cintana jeung Peri. Saumur hirup Karmila teu miharep amprok deui jeung lalaki nu ngaran Peri Bimantara. Karmila ngumbara ka tempat anyar Bandung nu dijugjug. Sejah hirup tenang teu nginget-nginget mangsa ka tukang. Poe baganti najan teu gampil tingkahkeun kalangkang lalaki nu remen ngaganggu bari teu diondang. Laju katina ngungkung bray episode nu teu sirikna ngukuntit kaendahan waktu masih suka bunga jeung Peri. Japati nu janji tapi buktina sulaya. Laju ayeuna eta Japati beut mulang. Sirah Karmila gideuh moal manehna moal miharep deui. Manehna ge teu gampil jindekeun yen papanggihan nu teu disangka-sangka jeung Peri boa tanda antara Peri jeung manehna baris nyulambeng cinta nu lawas. Sababaraha kali HP-na ngageter nitenan eusi kotak WhatsApp Wapri murudul ti nomer nu sarua. Karmila teu hayang ngabales. Isukna deui murudul ti nomer eta nu eta keneh. Nomor nu teu disimpen tapi manehna nyaho nomor nu saha. Peri ngajak patepung meuni keukeuh. Keur naon? Nah keur naon? Karmila teu sirikna hayang jumerit. Naon nu dipiharep ku Peri ti manehna? Lain geus cukup baheula nguciwakeun. Nah Peri teu sadar kumaha tunggarana Karmila nganti-nganti bari beuteung keur bureuyeung. Karmila nantung hareupeun meja rias neuteub awakna rupa jeung sajabana. Umurna geus lila ninggalkeun angka 40 geus teu ngora deui. Cek batur Karmila awet ngora bisa miara awak. Karmila payus boga salaki deui. Tapi Karmila teu niat. Malah mah teu kungsi ngimpi acan bisa rumah tangga deui jeung lalaki sejen. Dua budak lalakina hirup cukup jeung urut mitohana nu jegut. Sedangkeun Aliandra bojang leutik nu teu kungsi kakuranganna naon. Boh materi pon kitu deui kanyaah nu jadi indung. Saprek papanggihan jeung Peri hirupna ngarasa kaganggu. Peri remen nelepon najan arang ditarima. Teuing ti saha Peri nyaho alamat imahna malah butik tempatna usaha. Karmila teu apa. Peri ngolo jeung maksa Karmila narima kaheman jeung kaasihna. Peri ngumbar janji moal kungsi ninggalkeun deui. Baris paheut kana janji nu dilisankeun moal sulaya deui. Baris dibuktikeun ku paripola sabage Japati Nutara Jalir. Tur pamohalan bisa ngapung deui sabab jangjangna geus pateuh cenah alatan Karmila. Peri hayang maturan hirup Karmila. Tapi naon nu geus diungkarakeun ku Peri? Saeutik ge teu ngalantarankeun Karmila oyag tina pamadegan. Karmila pangkuh tur keukeuh ngucap moal. Hayu Aliandra, cek Karmila
Isuk-isuk pisan dua nana geus aya di bandara. Nurek dituju Semarang. Najan lila di tanah Pasundan. Karmila teu poho dirina dilahirkeun di Semarang. Dua budak nage matuh di ditu. Karmila gilig rek ninggalkeun kota Bandung salalawasna. Hapena ngageter. Karmila teu paduli. Peri tantu bakal nekad nepungan sanggeus nyaho yen Aliandra getihna. Panon Karmila semu peureun satekah pola ngusir kalangkang Peri. Dina jero hate nu pangjerona sanyana Karmila masih berat kudu jauh ti Peri. Karmila cinta keneh ka Peri, tapi Karmila kudu ingkah tina kahirupan Peri. Kudu Aliandra bari dicana ka mana mama? Tanya Aliandra. Sora khas budak nu capetan. Panonna nu sipit mencrong ka indungna. Leungeun Karmila rikat ngusapan buuk budakna. Pinung kadeudeuh geus kitu leungeunna pindah kana HP kana menu kontak. Samemeh Karmila ngaganti nomor kontakna ku nomor anyar. Manehna kudu ngablokir heula kontak eta. Kontak nu taya ngarannan. Cai hatur nuhun mugia tiasa janten pang beberah mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.